Kenyataan seperti cerita, balik deui kanu kasadaran, sabenerna saha wae pasti eleh ku ngaranna pangabutuh, anu katumerapan, kadaek, kawani jeung kasanggupna. Padahal eusina geus robah jadi keperluan. Sadayana eleh ku capek, ku tunduh, ku tiris, komo deui gering. Padahal sanggup jeung mampu dirina. Kade ilmu saukur jadi pengetahuan lain pituduh anu ngajadikeun semangat dinu lampah ikhtiar. Sangkan saimbang dua sisina teu digadeikeun kanu bubutuh.